teu aya jelema paeh aya ge maot pipinahan jelema mah hirup itu geus bosan ayeuna di alam dunya batur pan loba nu barosennya eta teh lapor Gusti ahli kieu wae jeung alojang geus sia tong dituluykeun teuing atuh itu maot deui nya geus harideng mah geus ka ditu nya di alam dunya teh maot deui pinah deui ka mana ka alam barzah aya oge nyebatkeun alam kubur. Aya alam kubur lain astana, alam ayana perbatasan antara alam dunia jeung alam akhirat. Hirup di ditu teh jelema mah. Itu aya eta nu di ruang eta mah cangkangna. Da moal aya nu apalin kana rupana jelema ieu atuh nu nyieuna. Itu adi lain ngahinakeun hakiki ilmiah itu abi teu ningali jelema ayeuna teu. Itu duka bapak mah nu palinter. Da mau aya nu apalin ka jelema iwati nu ngadamelna gelesan kasep ngahiang duka ka mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafihi. Dina Fathul Muin jilid ka-4 diuningakeun yen dilebet patuangan istri teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong aya daging kieu jang nya itu ainu baroga mah apaleun ainu teu boga mah ngadedengekeun deh puas jelema kurang laku neuleuh batur aya daging seperti nog sapotong aya daging kieu jang jadi teu percaya kodok teu aku ilmu ngabohong paranti naon ye daging teh paranti nyamut di mana aya tamu nya teh semah nu tadi teh Assalamualaikum lol itu disambut ku ieu ku daging teh itu pan semahna teh aya beheungan nya aya beheungan itu matak assalamualaikum langsung disambut ku pribumi krep disangkeh beheungna dicana kalebet walau alam duka ieu semah teh kacarikan teu nyekek duka kumaha nu jelas datang ka ditu teh langsung utah uger nya eta ngutahkeun jelema gitu gitu nya matak urang hirup di alam dunya ulah sok parada gonggu maing teuing sing inget ieu urang teh cuma ladang nyekek kadina cadu moal jadi jelema lamun teu dicekek matak alhamdulillah bersyukur ke ahli-ahli nyekek moal jadi jelema lamun teu dicekek mah bu itu matak ke deui mah wah lo jauh keneh ke cekek we baya jadi jelema gitu udah sok beredegong pada dasar hakikatna mah urang teh maot tina tulang tongong bapa kalebet patuangan ibu berarti di dinya ge urang geus 2 kali maot maot ti sawarga kana tulang tongong bapa tina tulang tongong bapa maot deui kana patuangan ibu samarukna meureun genah di dinya teh dilebat patuangan ibu teh geus aral di wae da jelema mah kitu pusing bebeja deui ka Gusti-Gusti cenah geuning kieu di dieu ge
ai barang jual cenah rada geunaheun meusan nya meureun sia barang jual malah lega aya-ayeuna sia ngagedean mah nya heureun beuteung inung itu da beuteung inung teh eueuh nu 80 meter sia 1,5 meter teh campur pujit jeung tulang jeung nanaon ayeuna di tamaan sekeliling di dieu kalah janggotan nya beledung sia beuteung inung gitu nya sia paingan eungat ya kumaha ayeuna aja hayang maot deui we gitu. Kamana Gusti abdi maotna tuh kami geus nyieun tempat nu lega ngaranna alam dunya brol we urang teh ka alam dunya mata urang geus 3 kali maot ieu teh sabab maot maknana pinah teu aya jelema paeh aya ge maot pipinahan jelema mah hirup itu geus bosen ayeuna di alam dunya batur pan loba nu barosennya eta teh lapor Gusti ahli kieu wae jeung anu jang geus sia tong dituluykeun teuing atuh itu maut deui nya nu geus harideng mah geus ka ditu nya ti alam dunya teh maut deui ya pinah deui ka mana ka alam barzah aya oge nyebatkeun alam kubur aya alam kubur lain astana alam ayana perbatasan antara alam dunya jeung alam akhirat hirup di ditu teh jelema itu aya eta nu di ruang eta mah cangkangna da moal aya nu apalin kana rupana jelema ieu atuh nu nyieunna itu abdi lain ngahinakeun hakiki ilmiah itu abdi teu ningali jelema ayeuna henteu kitu duka bapak manu palinter da moal aya nu apalin ka jelema ieu atuh nu ngadamelna ari nu cing jarantul di dieu jelema lain yakin abdi kana ilmu itu kana ilmu agama lamun nu bentuk model kieu sanajan ilmu ngapak angit ibadah kawas malaikat moal dikasawargakeun potongan kieu moal sawarga moal narima kana potongan kieu dilaeun eueuh jelema potongan kieu ka sawarga mah yah komo nini aki-aki mah diburak di terminal ge sidieun moal dikasawargakeun bentuk kieu mah masih mau ngaji moal poe ge nah ngaji kudu nepi ka dinya nah itu nah anu katingali ku urang cangkangna di mana jalma geus teu betah dina cangkangna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil matak moal aya kana rupa nu apaleun kana rupa jelema sok ayeuna urang aya nu teu damang wales tungguan ku sadesa aya kabeh ngajarentul we di dinya moal aya nu nganyahoankeun iraha bijilna jelema tina awakna nya nyaho-nyaho geus heuras we teu bebeja bijilna teh gitu cek jelema nu bijil ai sia cing jalan tulung ku teu nuhulu aing gingit gitu teh nya boro-boro ka jelemana kana cangkangna we kanu maot jarang aya nu apaleun sok lamun aya nu maot magrib misalna cing rariung we tetangga teh ka asup ustad teh cibang cing jalan tul we maca yasin nah teh teh nyaho pae nyaho geus teu ngadengeun alah maraca yasin maca tasbih sanu apalin ka jelema nu geus maot lebe ngan hiji-hijina jelema nu apalin kanu paeh mangan amil-amilna macak amil mah lamun aya nu maot magrib cara nolol itu komo maot isya mah tara amil nu ngarti kana ilmu mah tara aya amil lalol kanu maot nah saebna cek amil sanajan ditempo ge ku aing moal hudang deui ku baca isuk we tah eta amil cerdas amil percayaeun kanu deukeut nu ngarariung ti magrib teu matak isuk-isuk teh mayit teh geus di bulan nya geus dituruban itu cek amil padulit teh sia masih geus diringkus ge aing can yakin ieu teh jelema teh maot henteu sabab nu maot mah aya aturanana itu bisi gagal ieu jelema kajenting mayitna geus dituruban cek amil itu aing can percaya ya buktikeun ku amil dibuka turubna di luhur heula eta amil sejati sabab nu maot mah aya aturan naon aturanana hiji lamun urang tos maot syaratna henteu kenging bolotot gitu mata ku amil turubna dibukakeun bising bolotot gitu lamun bolotot cek amil salah ya paeh mah beureum
Gitu usap ku Amil. Jadi loba pigawean Amil mah. Henteu kabagian baca Yasin. Gitu ngome-ngome bising salah praktek. Bukakeun deui ka handap kadua nu maot mah teu kenging calangap. Lamun dibuka curugna kalah calangap langsung dibekem ku Amil. Balem siai bae. Gitu. Amun muka dia langsung dilem. Nu penting ngajedog. Gitu. Amil mah. Maruk teu sibuk Amil. Waktu keur maca Yasin, ngome-ngome. Bisi teu keunakeun aturan. Parat ka handap dibukakeun. Katilu di mana geus maot pananganana teu kenging ngarumai. Gitu. Lamun pananganana kalah ngarumai sanjan dituruban, gitu. Dicarakan ku Amil. Aisyah paeh teu leuleuh geus. Gitu. Paeh mah sia kokoda kalieu. Gitu. Sibuk Amil mah. Sakala diomekeun. Itu tingali ka handap kana sukuna. Kajeun geus maot wayahna sukuna teu kenging ngajogo. Amun dibukakeun ku Amil sukuna kalah ngajogo bakal diidak ku Amil. Han baik cing jararak dak oge da moal hudang ieu nu penting lempeng. Nu ngajaran tuh ti magrib nu ngomekeun teh nyawan bae. Amil mah sibuk. Gitu, ngabekem ongko. Gitu Amil mah ngome-ngome leungeun ongko. Matak urang meungpeung ayeuna hirup di alam dunya tong sok ngabangakeun ting Amil. Latihan ti ayeuna keneh. Gitu. Lamun sare teh praktek latihan jelepengkeun. Lamun saur istri teh kanaonan cenah Pak, aing praktek bisa ngabangakeun Amil engke. Gitu. Karena kalepasan leungeus teh bangga, tinggal mulan we. Lah sok omongan ting batur pupuleuheun hirup, cing atuh paeh teuing mah. Loba ting omekeunun. Gitu ya. Tah, matak di alam dunya teh ngalih ka alam barzah, harirup di ditu teh. Ibu rama urang, nini aki urang, buyut bao jeung awareng udag-udag kakai ciur bedegul. Ada di ditu kabeh. Gitu. Kabeh di zaman Nabi Adam lebih kanu maut bieu teh di dari itu. Itu di alam barzah teh lain di astana. Astana mah tempat miceun cangkang. Kulit daging urat tulang teh lain jelema, tapi wadah jelema asalna tina opat, cai, seuneu, angin, taneuh. Dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang lain jelema, tapi wadah jelema. Itu. Matak di mana tos di aya jelemana wal aslu qawiyun, balikeun deui kana asal. Asalna urang tina taneuh balikeun deui kana taneuh, di ruang saten pan asalna tina taneuh. Kitu ge keur ka jalma anu pengetahuanana nganepi ka tingkatan paud. Itu teu aya peningkatan otak. Ti baheula nepi ka ayeuna teh mun aya nu maot teh di ruang ge eta kemampuan paud. Gitu. Nu cerdas mah kudu aya peningkatan. Pan urang teh asalna tina cai, seuneu, angin, taneuh. Coba lamun urang berpikir. Lamun setiap jalma maot mayitna di ruang unggal tahun bakal melihat taneuh ke astana. Kitu nu cerdasna teh. Ya. Supaya ulah melianting taneuh ke astana leuheung basa mun diarurus jeung marajan diurus ayeuna lebaran we sibuk. Pan ngabangakeun teh. Itu pan urang teh asalna tina opat, tina cai, tina seuneu, tina angin, tina taneuh. Baya teu bangga teuing mun aya nu maot teh balikeun da asalna ge tina seuneu, duruk. Gitu. Pan batur aya nu diduruknya. Eta jelema cerdas. Cerdas. Itu moal kudu nyapukeun astana. Nah, itu jelema cerdas mah. Itu ah cenah karunya tong calangap padut karunya weh. Cenah karunya cenah di beuleum mah. Ai kitu di ruang teu karunya. Salamun di ruang karunya dibere sabaraha hektar keur ulin di ditu. Pirang ngakali taneuh sameter ge keur nu ngaruangna, keur nu mayitna mah disolopakeun weh. Gencet ongkoh ku papan.
idek ongkoh ku tetangga maknya karunya nepi ka teu bisa ngarenghap gitu. Der ustad ngadoa teh padu cara ngapa teu nulu lalakon. Teu kira-kira lamun ustad ngadoa muga-muga we cenah sing dilegakeun pakukuranana eta janjieuna teh gede kumaha nek lega kumaha sakitu digepit. Nyieun aku beko 4 hektar pantes sing lega ge. Nyieun disalopakeun sing lega pakukuranana. Muga-muga we cenah sing dicaangkeun pakukuranana dilistikan. Sakitu mah bener eta janji heuai eta ngadoa teu neuleuh nu. Jelema Islam teh sulit boro-boro kanu paeh kanu hirup teh sulit jelema Islam mah eleh ke urang Kristen. Urang Kristen mah lamun aya nu maot apaleun di jero kubur teh eueuh warung eueuh hakaneun matak lamun maot teh dibekelan. Tak ieu sia duit keur jajan. Tak ieu emas bisi eta kurinyu. Tuh tak ieu baju keur salit tampo urang Kristen. Jadi betah di itu nage jadi bekelan. Itu urang Islam cacakan nyaho ikhwah. Cacakan nyaho baraya mah tega alhamdulillah. Amun aya nu maot ceuk urang atuh tunaan-tunaan aqua sabotol mah. Bener tega cing kene mah berek kejo satimal majeng aqua sabotol mah taya kitu teh mah sangsara ting ke hudang bisi hayang minum. Sok lamun teu hudang nuhun. Lamun aya nu maot cengkat nuhun heula hiber kabeh nu ngaruhang mah. Ngata sieun di bekalan nama sieun nuhun. Pira cangkangan naon urusanana. Itu nu di ruang dasana tina taneuh, nu di beuleum dasana tina seuneu, nu dipalidkeun asana tina cai, nu ragrag tina kapal teu kapanggih jahkan angin. Naon susahna? Di ruang suma ila arwahi ahli kubur, nu di duruk wa ila arwahi ahli kubur, nu leungit ahli kubur kabeh ka alam kubur. Eta mah pira cangkangna. Kitu. Ulah sok papasaan eta burung beda agama, ya sia teu ngarti. Jelema sulit mah. Itu kan aya di macobian. Ya nu maot duruk. Tak lawan teu dibui lah. Kumaha carana supaya dibui. Itu tangket tos aya di alam barzah wal aslu qawiyun. Balik deui kana alam pokok nyaeta disebut alam akhirat. Hartina akhirat teh panungtungan matak buleut jelema mah. Itu urang tinggal dua ngajleng deui jleng ayeuna ka alam barzah, ti alam barzah bakal balik ka alam asal. Alam akhirat dirinya Allah nawaran. Hei jelema aranjeun engke nek balik di kanu tempat bareto ka sawarga atawa nek ka neraka da aya gigireunana. Itu nya jelema teh ada teu bisa diukur ku logikanya. Rupa-rupa jelema teh aya nu nyebutkeun ai Gusti apan geus ka sawarga mah bareto ayeuna mah nek ka neraka we. Anu matak Allah nyieun neraka. Itu ceuk Allah wal jannatu hakun wa naru hakun. Sawarga hak aranjeun, neraka hak aranjeun. Teu kudu pusing. Ka mana we nu kira-kira katanagaan? Macam sok maksakeun maneh. Kitu ti dituna mah. Sok nyarek mah ustad. Komo lamun ustad geus neuleueun ka ditu mau burung kuki galak. Kakaret beja oge kuat kereng. Montong geus ka neraka aja ai hayangeun. Kadang sok ngahalang-halang batur. Ya gila gitu. Lah. Entong jelema meri hayang balik atawa meri lamun ngangon meri ayeuna meri hayangeun mani halangan ku urang. Moal bisa dihalangan. Kahayangna komo jelema darajatna leuwih teu meri. Geus sidik betul hayang ka neraka. Koyo dicara-caranya nu salah ustad. Halang-halang.
cek alokeun bae ulah teu aya teuing beuleumeuun engke kitu tong pusing urang mah sawarga teu boga neraka teu boga naon si rudetna itu komo lamun ngaji kana tauhidna cek Allah kami nyieun sawarga tukeurkeuneun keur ahli neraka kami nyieun neraka tukeurkeuneun keur ahli sawarga lamun di Cidadap nu aya di lingkungan di dieu we heulaanan aya jelema 500 jelema di dieu nya ti sepuh nepi ka kamurang kali aya 500 jelema Allah di ditu nyieun imah 500 jelema keur urang dieu lamun urang dieu na kalah ka neraka imahna kosong jang jang ustad kitu dedeh pan diajak teh daekeun wae mata jeung anu teh saburuhna teh pamentung ngagugu teh sa imahna hiji imah teh 40 widadarina kitu mangkane ka ditu teh 100 nu tasubna teh 100 kali 40 tuh kan geus montok anu manehna coba lamun ngaji tauhid naon susahna lamun tetangga kudu ka sawarga kabeh nya kabagian hiji ewang yang salakeun ustad eta itu tauhid ngajina kana Islam itu rupina urayan ti abdi cekap sakitu hapunten anu kasuhun nu sae mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.